Lambang RI jorok ngandung harti, lamun bener diamalkeunana persatuan tangtu tembong. Teu cukup ku disebut atawa apal nabiwir, Bhinneka Tunggal Ika maksudna gumulung. Kabeh seler-seler bangsa beda-beda, tetapi asal sagetih beda, tapi saasa. Lambang RI jerok ngandung harti, lamun bener diamalkeunana persatuan tangtu tembong. Teu cukup ku disebut hatawa apal nabiwir, Bhinneka Tunggal Ika maksudna gumulung. Kabeh seler-seler bangsa beda-beda, tetapi asal sagetih beda, tapi saasa.
aya nulumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupak ku anu lolong anu eger balang siar neangan sandang pangan anu lolong gebut labu nu kadupak katindihan dua nana pada nyeri anu kadupak nyarekan nu ngadupak bati bengong sasadu mentah hampura lantaran teu awas akhirna pada sasadu pada teu terang akhirna jadi ngahiji sosobatan dalit pisan kuki lumpuh terus diakod kuki lolong anu bedas tetapi henteu awas kupi tulung naki lumpuh bisa ngider ka mamana sadrah digandong